kurang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah Ifatuh tuhil mau tak kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh hari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yo cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal bae di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen kumaha gitu Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep bae ningali ka Gusti Allah deuk naonan sa Gusti Allah neuleuh hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doa Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun henteu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung teh Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu deuk ngarep ka aing ulah mah ketarumpa iceun ikhlan alaik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah kadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos sekarang itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqo ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng neuleuh ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqo tadi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali mau kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teh ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dia lamun ditajallikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya lain Allah didinya tajalina didinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu didinya aya protein yo gedena dunia aya Allahan Allah di mana ditajallikeunana urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan
anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ka 9 kos kumaha eta Tuan Syekh Abdul Qadir buka aya 40-an di ditu aya di dia aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah kos kitu Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Tangerang aya pan sada bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan sekupina menang ngridit kene kahalangan ku eta moal bisa kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah moal bisa kahalangan ku eta aya secuil we dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah moal bisa tanu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doa mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke kurang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah tuh bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu mana dalilna ieu di Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang kieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah ku ari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting ku ari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih ku ari tasbih na ge loba dijualan blon mah